nya anu akhirna disangu barang geus disangu geus asa nah Ahmad mah ampir teu kabagian ku ilungna jeung ku bapana. Ai Ahmad mah gawena ngarautan awi we sapeupeting. Nyieun naon maksudna? Nyieun jejer. Barang beres nyieun jejer eta Ki Ahmad terus diterap-terapkeun eta si Usep. Barang beres nerapkeun Usep kurang leuwih tabuh 4. Enjing Ahmad jam 4. Ampir waktu subuh ngahudangkeun ka ibuna. Bu, kuring rek ngusep. Doakeun we ku ibu. Sugan kapanggih saleter 2 leter, Bu. Jang. Jawab ibuna bari jeung tuluh poe keneh, Jang. Dedeh teuing maneh teh leutik-leutik ti peuting kakarayapan inget ka indung. Tapi silang kitu ge teu naon-naon. Didoakeun ku ibu. Ahmad Pak prihatin. Teras maneh